Eta mah geus bae model, tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok, tapi aya bae jang dahar, aya jang nginum, aya jang pake, aya pamajikanna teu pernah marah, keur aya seuri, keur eueuh seuri kitu keneh anakna. Masya Allah nikmat jasa. Mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu mamaning maca sholawat deh tiis karaha teh ya Allah ya Rabbi. Aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk tisusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah. Ya dunia manggeus dibagi ku Gusti, ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah. Masya Allah. Asana teh hujan ge tarariis. Masya Allah, jajantung tiis teh sajantung. Ieu mah lain pan. Kapan geus balik? Karena jam 1 wajah geus balik kumaha bebonangan. Mana kempes ban. Kada itu deh. Idek mandi, itu kudu mandi lah. Kuda gitu mandi kenceng lompat mah. Sial jak salah kira. Idek dah. Geus asak sangu geus hareup itu bae di warung. Geus kudu di imah-imah kerenangan duit sing khusyuk. Waduh. Salah kina aju ngalamun bae. Aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing. Cek masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Tuh. Eta mah hareudam dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik leh moal aing kunaon kokoprak aya di ieu Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya teu karasa urang waktu berputar terus sakumaha porosna. Ternyata urang ayeuna geus aya di bulan Muharram. Tanggal hijina nurutkeun ahli hisab qot'i falak sulam munairin ialah jatuh pada hari Sabtu. Luhur lantaran genep darjah, jadi kamari tanggal hijina kuari berarti tanggal 2 di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa, yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Orang-orang Yahudi pararuasa. Kangjeng Nabi nanya, kunaon make paruasa? Cek orang-orang Yahudi, kami menghormati poe. Ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah ieu terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram, ianya Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumi kakula leuwih hak batan anjeun.
lantaran kulama jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni Yaum Asyura memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'ishtu lamun kuring hirup datang ka gobilin ila gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasu'a bakal puasa tanggal 9 lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9 tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasu'a ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endek puasa tanggal 9 mantap urang mah disunahkeun 2 hiji tasu'a nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yaum Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yaum Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Keluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinyakeun ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang ka bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepkeun lah aju beres ngabubur kirimannya kayak gikunya di dahar jangan aja bubur bid'ah ya kayak gini tanya tahun hareup ngabubur bid'ah deui lah ngeunah cekana tuh Muhammadiyah fokus gitu pinter kodek gitu.
Kanjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kanjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim, sangat bersejarah. Kanjeng Nabi urang nyaritakeun sim kuring nama maot lain dina bulan Muharram, tapi incu sim kuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa. Gedena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara 10 Asyura. Nah, iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin. Berarti tanggal 10 na poe Senin hareup. Geus jeung tasuana Minggu, puasana 2 poe Minggu jeung Senin. Tuh, acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari. Waduh, mantep jasa tah hiji tanggal 10. Lajenna moal tanggal hiji mah janggeus kamari kaliwat ku ari teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti. Lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah. Lah tanggal 5 ge moal ceknya na. Engke tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu. Ajeuna 7 ge moal engke cenah tanggal 9 10 teu nana. 10 ge moal ratu krante eta mah budak. Sudah teh endeuh moal keneh bae. Aya baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram. Nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu. Aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon. Ieu mah kolot haju ngarasa kolot. Asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa. Tuh masyaallah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kanjeng Nabi dibayar 700 tikal. Terkecil. Lamun urang mah bisa ikhlas beuki tinggi berarti ulah dicaritakeun cek Kanjeng Nabi moal Gusta mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranan. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana, terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging, meuli bandeng. Geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu, urang ngomong, urang ngariung tanggal 10 Asyura, ulah diondang tatangga mah. Urang bae. Ieu geus keluarga bae mah, keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga
dahar ditingkatkan di poe eta minum ditingkatkan maksudnya menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu ih siapa kumaha sih ibabari bae tak ku Allah dibere ya Allah ya Rabb itu ala iyali wa ahlihi guys kuari mah urang ka kakak ka adik ka mamang ka uwa terus sekitar-sekitarna poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang geus puguh pamajikan jeung anak incu kitu keneh ka dulur ka mamang ka uwa tatangga-tatangga karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh geus mah puguh asakna atahna we geus lah naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pamajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese teh kos kitu eta hese teh wahan aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya aya tah kos kitu aya tah tapi sabalik teh aya nu boga duit berboga duit tapi teu jembar-jembar neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang inum aya jang pake aya pamajikan teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna Masya Allah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deh tiis kana hate ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk disusuk aju pamajikan nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah Masya Allah asana teu hujan ge tarariis Masya Allah jajantung tiis teh sejantung ieu mah lain pan kapan geus balik karena jam 1 aja geus balik kumaha beubeunangan mana kempes ban kada itu deui idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salakina idek dah geus asak sangu geus hareup ditu bae di warung geus kudu diimah-imah keur nangan duit sing khusuk waduh salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek Masya Allah Masya Allah Masya Allah tuh eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik leh moal aing kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu di kokoprakan tetepan senep eta karajaan teh tan mentak neangan pamajikanana mun urang deuk kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamunnya na pan kang ngomong gitu sih batu mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eukeur mun ke sugih siap tante oh jatuh
kakak susah neng susah itu kudu ditanya di bawah susah mah. Ya Allah ya Rabbi aya bae. Nah urang nyeun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura. Geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena. Ulah digoreng-goreng teuing. Tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran. Meuli hayam. Geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng. Jangan meuli bakakak urang boga kotok pencit. Kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya geus. Ieu berarti ya milik urang. Lain Jembar aja sempit tuh. Masya Allah. Daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah. Geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin. Keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna. 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tikuari siap-siap bonteng suri buah jeung naon cak pamajikan jangke poe Senin buruk atuh. Geus tikuari aya jeung ka Jembaran ayo geus puasa. Aya terutama yatim piatu fakir miskin keluarga yuk urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.